pingkeun cek aing oge sok jenis nah sagala rupa tek-tek bangekna kusya sebutkeun ti awal ngamah aing teu salah. Mane tuh kudu make jenis itu iya batur anu lalajong saapaleun. Mana calon anu rame jeung mana calon anu menantang, mana anu lada jeung mana anu henteu. Apaleun? Sok sia ayeuna sia anjing. Da sia mah mung ele wae anjing kitu. Capek jeung cengeng jeung capek. Masalah lada jangan tema eta balik deui kareta masing-masing ya ayeuna pikir ku sia aing mah 4 sia 10 nya lada sia. Can, kusia cokot aki-aki hiji anu geus wahuntuan. Bere cengek dengekeun lain cengar-cengir aing mah aya ngabuktikeun. Kumane cokot aki-aki anu geus wahuntuan heuh. Bere cabe, Ya bere cengek domba. Penontonnya anjing nu waras jeung nu henteu bisa mendefinisikan. Penonton anu waras jeung teu da emang. Waras ya penonton sok. Maksudnya kieu ya sia naon jeung mau aki-aki nu teu boga dosa goblok. Mane bisa ngabuktikeun cek mane kumaha letahnya. Cokot ayeuna aki-aki anu geus wahuntuan bedakeun. Cenah ada har cabe jeung cengek ladana lada mana can. Tok sia cokot. Hanya sok aing mah ngabuktikeun mah. Aing mah geus teu gablek aki atuh. Mana mah sarua leta beda leta emang dah. Kabeh oge merenana normal mana cengek jeung mana cabe. Pada intina kieu ya mane eta 10 sikil ada pisan mane eleh teu narima geus Nya, itu. abi narima can da emang karena lada listrik eta mah asli cengek. Menta ku aing dihakan. Urang eta manusia anjing cengek palsu. Da emang lada kabeh oge cengek mah cabe mah pahang can. Nu aing manusia eta palsu. Aing neleh teu ku sia keur dipotonganana. Cengek mah aya keneh gagangan koplok. Nah ai sia mana Geus kieu we sia hayangna naon sok. Di kamari teh beres-beres urang mah anjing. beres kan mana nyanyiin video deui. Urang ge geus kan urang mah ngabahas hungkul urang kan ngabahas hungkul urang. Ngomong Nya hungkul urang ngabahas kan maneh eta memperkeruh barudak can. Anu geus mah geus we ulah nyieun video deui atuh. Ngabahas aing masih kena tegenah berarti mana masih kena tegenah ka urang. Urang masih kena tegenah, urang ngerasa urang nah seakan-akan aing nu menye-menye gitu. Urang urusan yang mana mah? Hari siapa kain apa? Mana yang video berarti mana sama kaing? Pan aing mah geus salah penting ge budak katunun sadayana, katujuh tilu, KSW, KRI, KB aing geus hiburan. Ti penting kena sia torojol isuk aing pas bieu keur nyoa HP seolah-olah sia ngeplog. Aing masih kaya tegenah ku si kolot. Si Ayek, si Ayek ngaran Ayek kan eta dina video anjing berarti ka aing. Kok aya Sia tadi lain ka aing ngaran kolot teh loba. Nah aya Ayek kan Ayek. Kalau loba. Ayek mana di Ayek teh aya mana deui? Ka aing meureun. Pingkeun mah maneh sok perperan challenge teh euy, perperan. Pada intina mah Aing mah geus tadi ge video curunyung dilewat deui ka urang. Honya ulah boga TikTok we mau ngaliwat mah tuh. Ya maksudnya nyen videona atuh. Aduh barudak kesep euy penting masalah cengek. Seru kieu kurang mau disetit. Da sia mah seolah-olah eta mah nangtang. Seolah maneh mah mung salah. Nangtang kumaha da maneh geus moal wani ditangtang ku aing mah. Nya, teu wani abi teu wantun. Teu ngan eta sia video mun bisa take down. Nah, make jeung kudu di take down ku aing. Oh, berarti maneh tadi ngomong nada kolot teh loba. Tangaran Ayek dah hapus atuh mun lain ka aing mah. Lamun bener aing ka maneh naon? Oh, berarti maneh masih kena boga rasa tegenah ka urang sakitu hungkul urang mah. Hoya urang seakan-akan aing nu salah penting teh. Ya pan geus diriungkeun panjang kabeh ningan geus diadukeun urang eleh menerima 2-0 eleh ku Ican. Geus lah urang eleh ngarumasakeun urang heueuh eleh lah geus. Ai sugan urang kan maneh teh teu nyieun video deui eta ning tadi bieu. Maneh ngarumasakeun eleh lain ngarumasakeun maneh. Masalah cengek eta mah ye. Nya urang mah eleh pan geus eta mah diadukeun ngan maneh nyieun video dina ajang naon video eta teh seolah-olah ka aing.